Hayu besti tu ayeuna mah waktuna nyenengkeun bocil ieu teh jalan-jalan cenah Mamah mau main ke playground hayu atuh mumpung aya rezekina. Tuh, ieu teh keur ayun-ayunan nya besti tuh. Kolot mah baheula ayun-ayunan teh nya lain dina jero gedung. Handapeun tanggal jambu we heueuh nyieun ayun-ayunan sorangan. Ayeuna mah dadak nyieun ayun-ayunan di mana tatangkalana ogenan eueuh. Tuh ieu teh ganti trampolin cenah besti ancul-anculan ieu teh kuduna mah. Naha atuh bet kalah gogoleran ieu teh cenah budak teh tuh. Gogoleran geuranan jabeuning ieu teh keur di video majarkeun keur dipoto meureun kalah ka ngagaya sagala. Tuh geura ngagaya. Nyaho ieu teh di video tuh geus kieu mama mah cenah hayu cuang balanja itu ditu cenah tuh. Dina buah-buahan cenah ieu teh. Duh ka buah naon wae ieu campur tuh cenah mah geuning ongko cenah buah-buahan tapi aya endog sagala tuh. Heueuh nya besti kolot mah ningali budak bungah oge milu bunga heueuh. Teu kudu nu mahal-mahal kieu ogenan budak mah geus resep, geus seneng geus bunga heueuh. Peupeuriheun kolot baheula mah atuh ulin-ulinana ogenan taneuh diemple-emple heueuh. Ayeuna mah taneuh di mana atuh. Dauh taneuh ayeuna mah kecuali di lembur meureunan. Tuh besti meunang 2 karanjang ieu teh balanjaanana. Sok kadinya asup-asupkeun. Tapi ieu teh balanjaanna mah bisa dibawa balik heueuh besti da nu batur ieu mah. Hayu besti nuhun. Tos nongton videona.